pan aya carita kieu geuningan cenah di hiji TK aya perlombaan naon actingnya nu kitu teh. Aya nu acting sedih cenah, nu acting bunga. Aya oge anu acting ngadat cenah Bu. Aya budak anu acting ngadat mah eta kacida hebatna. Akhirna eta budak anu acting ngadat eta jadi juara cenah Bu. Dipanggil we sepuhna teh cenah. Bu cenah kumaha cenah murang kali ibu jadi bisa hebat acting kieu ngamakna cenah. Kumaha cenah cara ngadidikna ceuk anu naros kasih ibuna. Nya cenah abi ge leres cenah kacida kagumna lah cenah kana acting anak abi teh. Alhamdulillah anak abi ngagaduhan bakat cenah gitu. Sae lah cek ibuna. Terus bapana ge ditaros, kumaha apa cenah? Komentar bapak, cenah sabenerna abi ge henteu ngadidik secara khusus dah cenah Pak henteu. Memang abdi mah kreatif we inovatif cenah ngagaduhan sumanget cenah. Agung ieu semangatna di kanggo diajarna. Teras we ditaros anakna teh. Kumaha jang tiasa hebat sapertos kieu cenah. Apan cenah abdi teh ningali bapak jeung mamah tiap dinten pasea wae cenah. Katanya deh. Digetok cenah uinna teh buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal umura bitadbirihi wa addada tarkiba khalqihi fi taswirihi wa zayyana suratal insani bi husni taqwimihi wa amarahu bi tahsin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah istafiyika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi alladzina azharu si'arul islam minaz zulumatil kufri wa kubhihi. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu acana pribados ngalajengkeun pangaosan sumangga puji anu jadi panghias ati urang pintonkeun ka Allah anu maha suci, puja anu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa. Syukur anu gumulung dina jajantung urang sanggakeun ka Allah anu maha agung. Kalayan kudrot irodat inayah mantana urang tiasa dikempelkeun ku maha kawasa dina raraga urang ngajalin silaturahmi, dina raraga urang tolabul ilmi, dina raraga urang doa tawasul. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana masing kalebet kana hiji doa. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqona mim ba'dihi tafarruqan ma'suman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat miwah salam kawilujengan mudah-mudahan sapapaosna oge salamina kakocor golontorkeun kanu janten kakasih urang sadayana, panghulu urang sadayana, panutup para nabi para rasul, habibana wa nabiyyana wa rasulana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuru ngawangku ka para ahli wargina, ka para sahabatna, para tabiin tabiatna, tug paragad ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana masing kaangkeun janten umat anu mutabaah sareng ngengingkeun syafaatul udmana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu sadayana, mudah-mudahan Allah anu maha nyakseni urang sadayana, anu nuju nyakseni kumpulna urang sadayana, sareng anu tos ngatur wujudna kempel urang laras ridho ka urang sadayana nya Bu. Amin. Sabab teu aya deui nu ngaleuwihan di jagat raya ieu anu pangluhurna kahebatanana anging karidoan Allah. Pribados dina kesempatan ieu insyaallah bade coba-coba ngaguar cara-cara ngadidik anak numutkeun metode Kangjeng Rasul Bu. Sakali deui nyaeta bade coba-coba ngaguar cara-cara ngadidik anak numutkeun metode Kangjeng Rasul, cara-cara Kangjeng Rasul, akhlak Kangjeng Rasul. Ibu sadayana,
anak anu sukses teh nyaeta anak anu dipikarido ku Allah. Bade aya, bade teu aya, bade beunghar, bade miskin, bade cacah, bade menak, bade sohor, bade anu teu sohor. Upami Allah ridho maka sukses eta murangkalih. Anjeuna bakal dibahagiakeun ku Allah, bakal dimuliakeun ku Allah. Anjeuna bakal disalametkeun ku Allah. Naon deui anu ngaleuwihan tina perkara anu bieu? Janten sukses mah sanes kedah terkenal wae, sanes kedah beunghar wae. Sanes kedah berarti seueur gelar atawa hartana. Tapi sukses mah nyaeta inna akramakum indallahi atqakum dina surat Al-Hujurat ayat 13. Jalmi anu sukses mah nyaeta jalmi anu pangmulyana di sisi Allah, nyaeta anu takwa di sisi Allah. Teu mungkin Bu ayeuna sadayana ngagaduhan gelarnya. Teu mungkin. Lamun sadayana beunghar teu mungkin. Tiasa wae ai munggu Allah mah kitu. Tapi kan lamun sadayana beunghar riweuh Bu. Saha nu bade kulinya. Anu bade kuli tanur saha bade nuang naon urang. Janten ngawangun kasuksesan keluarga khususna kangge anak mah kuncina Bu ku angfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tina seuneu neraka. Sanes diri abdi bisa Bu ieu teh, tapi ieu mah urang riadoh sasarengan sabab ieu cita-cita urang sarerea, urang satakar kebek ngariadohkeun sareng mujahadahna bersungguh-sungguhna dina ngabiasakeun ngadidik anak supaya janten murangkali anu soleh. Da cita-cita urang sadayana kan urang teh hoyong murangkali anu soleh. Janten tugas utama anu janten sepuh urang ku angpusakum heula. Jaga diri anjeun heula saur Allah. Janten anu pertama sareng anu utama mah sanes ngadidik anak heula Bu, tapi ngadidik diri heula, ngadidik diri urang heula. Kan fungsi anak teh aya 4, hiji amanah Allah, hiji teras penerus katurunan urang, katiluna deui ladang amal soleh kangge urang ta eta. Ladang amal soleh urang. Upami anak janten anak soleh, maka janten bekal anu manfaat kanggo bekal akhiratna. Teras di duniana anu kaopatna qurrata ayun, pangadem kana soca sareng hate. Janten kaum ibu rahimakumullah ngadidik anak teh anu kauning aku pribados ti sapalih guru anu kahiji nyaeta urang teh uswatun hasanah. Naon cenah Bu? Uswatun hasanah. Ari uswatun hasanah teh contoh anu sae. Akhlak Kangjeng Rasul teh anu paling utama jeung pertama mah naon Bu? Uswatun hasanah. Tuladan, contoh anu sae. Matakna pantes Kangjeng Rasul gampil miwarang teu hese nyareknya. Da anjeunna anu sopan pangpayuna. Benten sareng urang, pan urang mah miwarang nyoho HP ka anak teh. Ai urangna kitu. Miwarang salat ai urangna kaleked keneh kitu. Hese Bu. Sabab kekuatan anu pangageungna dilakukeun ku Kanjeng Rasul tadi nyaeta dina uswatun hasanah. Ngarubah umatna teh dugi ka ayeuna. Kekuatan anu ageung mah uswatun hasanah Kanjeng Rasul. Contoh anu sae. Janten diri urang heula anu sae. Sehingga jadi contoh anu sae pikeun murangkali. Pan pribados kantos nyontohkeun kieu Bu nya. Sabar maneh teh pan kitu geuningnya. Apal teu ari sabar teh kumaha? Innallaha ma'asabirin. Saestuna Allah teh resep ka jelema sabar. Mamah teh yang boga anu budak anu sabar. Sabar teh kacida alusna kan kitu. Ai urang miwarang sabar tapi urangna bari teu sabar. La tagdob walakal jannah. Ulah ngamak ceuk Kangjeng Rasul ge. Ke pikeun anjeun surga. Hayang ka surga henteu anjeun teh kitu. Saur urang teh. Ulah sok ngadet wae. Carita anu sok ngamek ka surga. Cek budak teh ari mamah nyaram ngamek tapi mamahna ngamek gitu. Hapunten Bu ieu mapari nasihat teh memang urang teh gampil gitu ka murangkalih teh. Tapi nganasehatan diri anu rada sesah mah gitu, anu rada abot mah. Miwarang ka anak mah gampang, tapi miwarang kana diri urang anu hese gitu. Allahu Akbar ya Bu, ieu teh PR urang sadayana salarasana mah.
Maraneh teh kudu jujur ke anak teh nya. Tapi ieu Allah teh terangeun abdi teh ieu teh jelema teh jujur. Dagangna sok ngabohong wae, curang wae kitu. Ka anak ulah kitu, ulah kieu, ulah bobogohan. Kade ulah bobogohan, padahal Allah terangeun bapana ge ngaco ari di jalan. Matana teu kaop ningali nu herang kitu. Ningali anu lunyu teu ngiceup-ngiceup. Tak aya nu rahasia di payunan Allah mah, Bu. Ibu dihargaan ku saroge, salaresna Allah nutupan aib dosa ibu anu salaresna. Ibu dipika cinta ku anak sabab Allah nutupan aib dosa kalakuan kasalahan ibu anu salaresna eta, Bu. Intina ieu mah ngaos diri meureunnya, Bu. Ngaos diri supaya meureun maparin uswatun hasanah kangge anak. Janten kalakuan orang teh Allah teh uninga nasihat orang anu patukang tongong jeung kalakuan sabenerna gitu. Ibu anak janten soleh teh sabab Allah anu nyolehkeunana sanes kahebatan orang sanes, Bu. Apan orang mah anu aya di kampung kieu nya teu ngenal ayeuna kolot-kolot orang kapungkur karena ilmu-ilmu psikologi anak teu apaleun, ilmu parenting, ilmu modern juga ayeuna teu terang. Tapi anak tiasa jadi saroleh. Sabab naon? Sabab Allah ningali hatena, sikapna jeung kaikhlasanana. Sabalikna teu saalit inung bapa anu di kota nya palalinter jadi ahli psikologi, ahli hukum, tapi anakna dihukum. Teu saalit, Bu. Ahli psikologi tapi teu beres ngurus anakna gitu. Jadi lamun anak hoyong jujur kudu saheula anu kedah jujurna, Bu. Urang heula upami urangna seueur bohong teu jujur siap-siap we Bu anak oge moal jujur gitu. Jadi bisa-bisa nipu anu jadi kolotna. Sabab pada melan urang pan pribados kantos nyontokeun urang piwara ngabohong ka anak. Bentar ulah heran lamun anak nipu ka kolot teh kitu, da urangna seueur bohong gitu. Ari bersih teh sabagian tina keimanan. Tos terang hadis eta tapi urang hese nyontokeunana. Anger we urang misalkeun kalalotor, teu jadi bukti eta teh, Bu, teu jadi contoh ka anak. Jadi hese diturutanana. Maka nu paling utama taros heula diri urang. Sederhana pertarosana mah entos maparin contoh nu sae teu acan kanu janten murang kali teh kitu. Upami murang kali hoyong salat tepat waktu urangna entos teu acan gitu. Anak hoyong sina ngaos Quran urangna sok ngaos tara gitu. Sabab ari anak mah kitu we da pasti nyonto. Ya, pasti nyonto. Sepuhna anu gede adat, gede amek pasti anakna ge kitu gede adat, Bu. Matakna pribados upami ningal murang kalih nuju adat-adatan ya murang kalih pribadosnya. Dina hate teh kadang sok gumujeng gitu, Bu. Ieu mah persis adatnya lira cek abdi teh. Saur hate teh. Pan kedana diuihkeun gitu. Upami diuihkeun kitu mah kana diri teh benten, Bu, sok hoyong memperbaiki diri gitu. Kumaha carana ieu supaya teu kieu meureun. Da ieu teh meureun contoh ti urang. Tah kitu, Bu, diuihkeun. Pan aya carita kieu geuningan cenah di hiji TK aya perlombaan naon acting nya nu kitu teh. Aya nu acting sedih cenah, nu acting bunga. Aya oge anu acting ngadat cenah, Bu. Aya budak anu acting ngadat mah eta kacida hebatna. Akhirnya eta budak anu acting ngadat eta jadi juara cenah, Bu. Dipanggil we sepuhnana teh cenah. Bu cenah kumaha cenah murang kali ibu jadi bisa hebat acting kieu ngamakna cenah. Kumaha cenah cara ngadidikna cek anu naros kasih ibuna. Nya cenah abi ge leres cenah kacida kagumna lah cenah kana acting anak abi teh. Alhamdulillah anak abi ngagaduhan bakat cenah gitu. Sae lah cek ibuna. Terus bapak nage ditaros, kumaha apa cenah? Komentar bapak, cenah sabenerna abdi ge henteu ngadidik secara khusus da cenah pa henteu. Memang abdi mah kreatif we, inovatif cenah ngagaduhan sumanget cenah. Agung ieu semangatna di kanggo diajarna. Terus we ditaros anakna teh. Kumaha jang tiasa hebat sapertos kieu cenah. Apa cenah abdi teh ningali bapak jeung mamah tiap dinten pasea wae cenah. Katanya deh. Digetok cenah uinna teh buku.
Jadi sing orang teh nyonto tina contoh nyata tinung bapana geuning kitu Bu. Jantan kitu Bu, contoh uswatun hasanah anu paling utama. Matakna orang tiasa ngaos, tiasa natepan saum mun ngahaji jeung sajabana, nancep dina diri dina hate urang tipika patuh ngalaksanakeunana kunaon coba Bu eta. Sabab patuh ka Kangjeng Rasul, turut tumut ka Kangjeng Rasul kana dakwah kana parentahanana. Anu diparentahkeun ku Allah didakwahkeun ku Kangjeng Rasul dugi ka ayeuna padahal urang teu kantos penak sareng Kangjeng Rasul, teu kantos ngali Kangjeng Rasul, teu kantos ngadangu dakwahna. Tapi nancep nurut urang sabab naon? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh anu sae anu aya dina diri Kangjeng Rasul teh Bu, anu paling utamanana. Ta urang ge kitu ka urang kali teh meureun nya. Maka pantesan atuh budak teh kaleked upami dititah hese ngawarona sabab uswatun hasanah na dina diri urang teh acan aya. Janten anu kedah leuwih sopan teh urang heula kana janten anak atau anak heula saur pribados gini. Urang heula. Jadi anak moal bisa nyontoh sopan upami urang teu sopan gitu Bu. Rasulullah ge sami anu mimiti nyolongodorkeun panangan teh ka para sahabat saheula. Kangjeng Rasul heula Bu, sanes sahabat heula. Kangjeng Rasul mah upami ngobrol sareng murang kalih diteuteup sieup sajajar wajahna teh Bu. Henteu di luhur. Ngajak ngobrol jeung budak teh urang mah pan sakadaekna komo bari curak-carek. Pan urang teh buta meureun ceuk budak mah Bu nya. Apan ageng urang teh saret cangkeng urang budak teh. Makana paribu sadayana ilmu supados urang hubungan atanapi komunikasi kitunya sareng murang kalih sae hubungan sareng anak langkung sae teh Bu sesuai uswatun hasanah teh ya anu kahiji urang teh nyaeta kedah aman cenah Bu dina cariosan. Kedah aman anak bakal caket sareng urang salaku sepuhna lamun anak ngarasa aman sareng urang. Nyapan urang mah tiap pendak budak teh digereneng wae gitu. Tiap penak dipiwarang wae, tiap penak diulah-ulah gitu, tiap anak carita dipotong gitu caritaan anak. Anjeunna carita anu bungah urang henteu ngiring bingah, kalah cuek we gitu kana pademelan urang. Kebiasaan urang mah gitu kana janten anak teh. Anjeunna carita prestasina, urang teh cuek we gitu. Ta eta dijamin cenah Bu upami kitu anak teh hese nyariosna ka urang. Awon gitu hubungan komunikasi sareng urangna. Lamun anak tos males ngabagi carita ka urang maka pasti hubungan anak awon eta teh Bu. Kan aya carios kieu, aya anak alim lebet ka bumina, neng cenah hayu cenah urang lebet ka bumi alim cenah ceuk anak-anak teh we sakola. Hayu atuh lebet cenah alim, ari ibuna ngartos pasti ieu cenah biasana lamun kieu nilaina teh sok awon. Gitu. Neng lebet hayu alim cenah. Pasti nilai neng awonnya. Nya cenah nilai neng teh punten 4 cenah kitu Bu. Opat saya atuh 4 maneng. Ceuk ibu teh kitu. Atuh 4 mah sae, mamah mah kapungkur 3, sok ka dieu neng. Mamah kapungkur 3 bisa jadi 8, komo neng 4 bisa jadi 10 meureun kitu. Matakna anak jadi semangat deui. Tuh kedahna kitu Bu, jadi orang teh aman cariosan teh. Jadi seolah-olah bari ngamotivasi anak. Kumaha tuh anak akhirna hoyong diajarnya. Ta urang teh cariosan urang teh kedah aman cenah Bu. Anu kaduana urang teh kedah ngadukung Bu, ngadukung karena setiap aktivitasna anak. Aduh pangapunten ieu teh Bu rada kirang raos pribados teh ieu teh. Tacan 100% raoseunana badan teh. Janten nyarios cara asa lalungse gitu. Teu patos sumanget jiga biasa. Pangapunten ya Bu, pangapunten pisan. Ya mudah-mudahan we atuh urang sadayana disararehatkeun ya Bu nya. Amin. Hiji cenah bieu teh urang kedah naon Bu? Kedah aman nyarios ka urang kalih teh. Salajengna urang teh komunikasi hoyong sae, ngobrol hoyong sae, hubungan hoyong sae sareng anak teh kedah seueur ngadukung ngabantu Bu. Suportif bahasa barudak mah. Jadi sanes nyalahkeun wae gitu.
upami budak ti kelebuh teh mah lain disalahkeun hayo disasalahnya ku urang teh tuh udah cek mama oge ulah nangtung di dinya jadi we murag kadinya jadi teh kelebuh hayo di kitu da budak moal jadi katulungan atuh Bu kedah dijahit diangkat gitu tah maksana kitu pangintennya urang teh kedah ngajahit ngangkat ngadukung nyumangetan kadang urang masuk tiasana teh nyalahkeun we kanu janten anak teh kitunya tiasan anu katiluna urang hayang sae hubungan sareng anak teh nyaeta kedah tawasau bil haq Bu tawasau bil haq kedah terbuka urangna upami urang ngoreksi anak urang ge kedah tiasa dikoreksi ku anak nyarios ka murang kali teh neng ujang aya saran teu kanggo mamah gitu Bu contohna aya nu kedah dilereskeun teu dina diri mamah cek urang teh gitu ka anak henteu mah cek urang mamah mantos sae ngadidik abi tinggal eta we hiji kurangan cenah nyariosna cenah gitu ulah amek Bu eta teh eta teh justru saran koreksi ti anak teh eta anu jadi ngarubah urang buka Bu ka murang kali teh neng jang sok paparin mamah nasehat jeung saran naon sikap mama anu kirang sae gitu selama ngadidik anjeun teh tiasa wae murang kali teh nyariosna anu raoseun tiasa wae anu teu raoseun sabab kata-kata anak mah da Bu ta can tiasa diatur gitu nya saur anak teh misalkeun mamah ulah kitu ulah judes misalkeun ulah sok hitungan wae misalkeun gitu ka urang teh ngoreksi teu seueur wae anu diposting misalkeun lah gitu isin abi teh misalkeun nya upami ibu amak atau ngabela diri maka moal aya perubahan dina diri Bu hese sabab ciri jalmi anu hese rubah mah biasana anu sibuk nyalahkeun batur sibuk ngabela diri Bu janten upami urang tos tiasa nampi saran ti anak maka insya Allah anak ge bakal tiasa nampi nasehati urang Bu sabab tos dicontohan ku urang da urang ge tos tiasa nampi tilu tanya tanya urang teh ngadidik anak dina uswatun hasanah teh hiji aman cariosan teu motong tara ngamojokeun tara nyalahkeun wae gitu hal-hal anu arali teh anu kaduana ngadukung ngabantu gitu katiluna kedah terbuka urangna tiasa dikoreksi ku anak anu hiji deui Bu anu paling penting nyaeta ar-rahmah jeung ikhlas ta ieu kacida pentingna rahmah teh nyaeta kanyaah anu kaduana ku ikhlas jadi timbulna kanyaah jeung kaikhlasan mah nyaeta tina jero hate misalkan kieu Bu neng ka dieu sakedap misal saur ibu teh nya hidup terang teu mamah teh nyaah ka hidup teh siang jeung wengi rasana ieu cai soca teu pernah saat ngadoakeun hidup mardih ka Allah ame hidup janten murang kali anu soleh mulia dunia akhirat ibu siap ngorbankeun naon wae asal hidup bahagia dunia akhirat sareng anu dilakukeun ibu teh ieu teh teu aya pamrih salit oge ibunya apisan ka hidup teh neng nya apisan ka hidup teh jang saya nya Bu eta nya saya da jarang nu tiasa kan nyarios kitunya ka anak aya oge nu kieu Bu bandingkeun neng ka dieu sakedap jang ka dieu sakedap datang we anak teh ka urang terus we ku urang teh dirangkul Bu sabari ngarangkulna teh Ibu nyarios kieu nyarios dina manah kasa nyariosna ka Allah dina hate duh ampun Gusti ampun ya Allah anjeun uninga abdi teu acan janten sepuh anu amanah ampun ya Allah abdi teu acan janten contoh anu sae pikeun anak abdi teu acan tiasa janten sepuh anu ikhlas ngurus anak-anak abdi ampun ya Allah sabari nangkep anak urang teu aya kalimat anu kaluar tina biwir Bu kecuali cai mata tos kitu nembe nyarios ke anak jang neng maaf mamahnya maaf bapaknya doakeun bapak doakeun mamah supaya tiasa kiat jeung tiasa ngadidik hidup ngan saukur sakitu nyariosna teh Bu cobi bandingkeun saya mana anu tadi ka hiji sareng nu kadua jawab Bu sanes jumaahan saya anu kadu beda nancepnya kana hatena ge tupan tiasa karaos ku urang oge nya
ningali henteu gitu urang teh ngadangukeun langsung henteu, tapi urang tiasa ngaraoskeun. Sabab eta ngadidikna nganggo kanyaah tina hate. Ieu anu kurang tiasa urang teh Bu, urang mah sok seueur rekayasa lah. Rekayasa model dina nya cariosan gitu ke anak teh. Pan urang mah sok nemong-nemongkeun jasa urang teh ka anak teh nya. Ieu teh mama hidup, cek urang teh. Ai cek anak teh, nya saha deui atuh nya gitu. Datos terangeun gitu. Mamah teh anu hamil. Mamah teh anu ngalahirkeun, mamah teh anu nyusuan anjeun cek urang teh. Terus we ngayeuyeun jasa gitu Bu. Paling oge cek anak teh sanu pesen lahir ti ibu ieu cenah kitu. Bisa wae hatena kitu Bu. Jadi sanes kitu nyentuh hate anak mah sanes kitu. Sanes mamerkeun jasa sareng kasayaan. Sanes seueur cariosan sanes Bu. Komo bari lu ngasongis kitu mah moal nyentuh Bu. Makana kedah sareng elmuna ar-rahmah sareng ikhlas, kedah ku kanyaah sareng kaikhlasan tina hate. Ieu mah saala kadarna etang-etang papatah kange diri pribados we. Bongan pribados oge ieu teh cita-citana teh hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh. Mangkaning budak heg istri barika alit keneh. Ieu teh diajar sataker kebek kumaha ieu carana ngelola ngadidik anak supaya jadi anak soleh. Ngeun memang sanes tugas urang da anu nyolehkeun mah. Da anu nyolehkeun mah Allah urang mah ngeun saukur tiasa hiji meureun ikhtiarna teh jiga kieu tah nerapkeun naon metodena, cara-carana ngadidikna. Naon diantawisna uswatun hasanah, contoh tina diri urang heula. Geuningan ieu anu nyariosna ge masih keneh diajar, nya urang diajar we sarerea. Diantawisna hiji cariosan urang aman, dua ngabantu. Anu katiluna terbuka urang teh kudu hoyong dikoreksi ku anak. Anu kaopatna urang kedah ikhlas jeung pinuh ku kanyaah. Aya contoh, aya ibu-ibu di negara Kolombia mah sanes negara Islam Bu. Ya ibu-ibu di Kolombia datang ke kebun binatang. Anjeuna ngadongkapan kanang singa Bu. Teras narokan beusi kanang singa, ditarokan trok gitu. Ngagugahkeun singa anu dilebet kanang Bu. Kalaresan singa teh nuju bobo dina jero kanang teh. Nuju sare gitu kana singa mah nya. Begitu ngadangu aya nu dongkap, singa langsung cengkat Bu bari ngalieu ke arah si ibu. Begitu ningali eta si ibu, singa langsung ngaluarkeun pananganana Bu kana teralis. Kana teralis beusina seolah-olah bade ngarewek eta ka si ibu. Padahal eta singa sanes bade nyakar Bu. Ternyata bade naon coba? Nangkep ka si ibu anu kacida sonona. Nangkep satarik-tarikna. Sapertos anu tos lami teu penak teh geuning. Kacida nyaahna bari neuteub ka si ibu. Eta pribados ningalina geter Bu dugi ka rada cireumayan. Nya dina video eta sabari tumaros dina hate ya Allah. Kumaha ieu tiasa kitu? Apanan singa teh tong boro dugi ka nangkep bari nyaah kitu ka jalmi. Da urang mah apalagi singa mah main kerekeb wae nya. Tapi eta tiasa deudeuh pisan ka si ibu. Gaduh naon eta si ibu coba? Dugi ka leuleus eta hate singa. Nah gara-gara kageulisanana cobi ayeuna upami gara-gara kageulisanana Bu. Ayeuna milari anu geulis asupkeun kana kanang singa. Henteu ngaruh jigana paling di kerekebnya. Atau gara-gara perhiasanana sanes. Gara-gara pangkatna jabatanana sadena ge sanes Bu. Ternyata si ibu anu ieu teh Bu 3 tahun satu acanana teh kantos nulungan singa eta waktu masih alit keneh eta singa. Singa teh kajebak murag kana lumpur Bu, kapungkurna teh. Diangkat eta singa ku si ibu tuluy dipeluk. Nya ditangkep gitu, tuluy dibersihan, diibakan badana, diangoan simut, dipasihan susu, satos kitu langsung dicanak ka kebun binatang jadi papisah jeung si ibu. Ternyata Bu singa teu hilapeun kana jasa eta si ibu. Kunaon sababna? Sabab si ibu ngalakukeun hal eta ka singa. Nganggo kuncina dua hal anu tadinya eta ikhlas. Sana ikhlas sebenarnya ada. Da si ibu ieu mah di Kolombia can Islam. Tulus we kitu nya. Tulus. Nganggo kanyaah jeung katulusan. Kunaon tulus sanes ikhlas? Apan si ibuna teu acan Islam.
ieu tacan kang hidayah gitu sanes jelema Islam mah gitu. Paling nembe tulus upami ikhlas mapan lillahi ta'ala, upami tulus mah henteu pamrih gitu artina Bu. Sakali deui upami ikhlas mah lillahi ta'ala, upami tulus mah teu aya pamrih. Jadi kekuatan kanyaah jeung katulusan si ibu anu bisa ngagugah jeung ngarobah eta singa. Sok sanaos binatang anu buas sakalipun henteu bisa mohokeun Bu kana kanyaah jeung katulusan. Gitu Bu. Eta singa komo deui urang kalihnya. Matakna mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparinan kakiatan, dipaparinan taufik hidayah supaya ieu hate, supaya ieu diri tiasa meraktekeun didikan-didikan kamurang kali teh sesuai didikan Kangjeng Rasul. Hiji nyata ku uswatun hasanah. Naon cenah Bu? Uswatun hasanah. Contoh anu saena diantawisna cara ngadidikna hiji dina cariosan urang aman, selalu aman ke anak. Dua urang teh selalu suportif ngadukung ngabantu kanu jadi anak. Tilu urang teh kedah terbuka. Urang ngoreksi anak tapi urang ge kedah tiasa dikoreksi ku anak. Anu kaopatna urang anu paling puncakna ar-rahmah nyaeta ku kanyaah jeung kaikhlasan dina hate ngurusna. Sakitu panginten Bu obrolan pribados, mudah-mudahan aya manfaatna. Eta mah langkungna saena hidayah ti Allah, lepatna eta mah kabodohan pribados. Kalayan ditutup ku doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.